أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dikawitanku bismillah, sim abdi ngalap barokah, nyusun nazam sejalillah, manfaat dugi kabarjah. Alhamdu sadaya puji, kagungan Allah nu hiji, jalma tong hayang kapuji, mangka kudu daek ngaji. Sholawat kalayan salam, atur kapanutan alam, nu mimpin agama Islam, Muhammad Sayyidul Anam. Tehilap ka sahabatna, anu taat ka anjeunna, sareng ka kulawargana, nu diantos barokahna. Wajib dialajar ngaji, ngan ulah hayang kapuji, lahir batin singa hiji, pan Allah parantos janji. Allah bakal mafarinan kajalma anu ariman, kana binu akhir zaman, di akhirat pasti aman. Gerapek aji elmuna, pek taroskeun ka ahlina, tong isin dulur datangna, ke pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar, eta jalma pasti sasar, bakal leungit sifat sabar, sangsara di arah mahsar. Nyiar ilmu diwajibkeun, ku Rasul diparentahkeun, anu bakal nyalametkeun, pek diajarna singleukeun, nyaeta ilmu agama, nu disebarkeun ulama, pikeun sadayana jalma, nu hayang hirup utama. Meungpeung aya kasempetan, sina milarian jalan, milari ridho pangeran, ulah ngan jadi alesan. Abdi ukur ngawartosan, kasadaya insan-insan, sabab
ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan.